silakan. Badai tumaros dupi amang masih kena sok ngalahan masih tah kinten-kintena pami ngalalahan dintenan wae hari ngalalahan mana tiap dinten 2 bakal kayak gitu ya dupina amang ieu kawagal teh abdi ka dieu henteu musimna ya musimna neang tah lamun abdi ngiring neang kumaha henteu nah dina naon belajar naik gitu malah jantan meureun ayeuna teh amang teh bade berangkat bade eta abdi ngiring ke sawias aya mengali orang sesarengan saderek sadaya insyaallah abdi tos kenging di nembe abdi ka dieu alhamdulillah barokahna amang langsung terbuka tiasa ngajak oge abdi ngala ka tempatna kana tempakan karena urang berangkat meureun ayo berangkat siap sadayana gening dieu jalanna tong kawing oge ya. Ya teh ngal dinten bener nyamang ka dia teh. Ngal dinten tadi sa dinten 2 kali akhirnya. Dinten 2 kali. Aduh. Main tebih ya ti bumi si amang ka dieu. Mana tangkalna mah? Oh iya. Tuh, handap. Derek si amang naik tuh. Mulai aya jampena eta teh mang. Bisa diajar jampena biasana nyadap ngalalahang sok sabaraha tangkal mangsa dinten ngan 2 tangkal tangkal nu hiji deui naik di kaluhur. Bebenangan dia sakompan tapi nu katajina masih kena anu ngalahang ya teh mang 2 tangkal kurang masakan lah jadi memeh balik di kasaung kebeneran milik bagja si mamang ayeuna 2 tangkal nu diala
Dina ieu tanggal katilu arek pertama kali dipagas. Artina ieu anu pertama kali kakarek arek di alalahangna. Geus menang minggur berarti teh Mang nya. Geus menang sabaraha lami mah? Dua sasihan di Tingur, ayeuna nanti arek dipagas. Nabi mitian. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bas beres. Kemudian Bukalah ikat kandang. Aduh, aduh. Tahan. Oh, iya ya ramatuk cing cirening amis. Tahan. Kita bisa di mungkin juara. Urang doakeun sangkan si Mamang anu tadi 2 jadi 3 bagas bisa jadi 10 ke bagasna. Urang balik di kadieu urang diajar lagu. Jadi meureun Mang karena wanci disamporet abdi bade majen heula. Atur nuhun insyaallah sanes fokus abdi silaturahim di dulur-dulur engke urang ka dieu babarengan urang ngalahang. Urang ngagula di Mamang tempatna di Cijagung Purworejo. Juara. Thank you.